Assalamualaikum, nama Abi Fitri Suryani, di kelas 11 IPS 5, absen 17, salaku panulis Biantara. Tepangkeun nama Abi Muhammad Rizky Faridi, di kelas 11 IPS 5, absen 8, salaku pembaca Biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nama Abdi Muhammad Rizky Faridi, beujung suping kasadayana. Tahun kipayun, puji sinarum syukur, kasagakeun ka Gusti Allah Nu Maha Suci. Saterusna mugia kalancaran sarta kasalamatan tetap dilimpahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng kasadayana. Ibu guru ibu hormat, sareng badan sadaya, ayeuna simkuring bari nepikeun sababaraha kecap dina acara akikah. Acara akikah teh ditantukeun di poe ka-7 saparantos sudah kakieu. Dengan kawujud biasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, kolot si budak ngapalinkeun ngarasakeun sabaraha nikmat nyaeta nyukur buk di mata kasih budak atau kemucik embe. Kemucik embe dina poe ka-7 wilayah anak lalaki atawa awewe dina Islam disebut akikah. Ibu guru sareng baturan sadaya, satu anu dipeucit dina akikah ieu teh kudu sarua jeung kaayaan satu anu dipeucit dina poe kurban. Umurna, jenisna, sarta entae tingkatna. Hiji satu dipeucit pikeun awewe, dua satu dipeucit pikeun lalaki. Lamun teu mampu hiji oge cukup. Jeung disunatan asak heula, tuluy disadekakeun ka nu miskin, jeung pikeun jalma anu akikah bisa ngadaan adik daging. Akikah salaku satu kurban. Hukum akikah teh nyaeta sunah muakad. Ibu guru sareng baturan sadaya, lamun teu acan sempat di poe ka-7, biasa oge di poe ka-14 atawa poe 21. Kaum Syafi'i oge yakin yen ritual ieu sebenarnya bisa dilaksanakeun saila budak can balik. Salah catatan oge, namun akikah masih ditunda nepi budak geus balik, mangka tanggung jawab kolotna pikeun ngalaksanakeun akikah ragrat. Ibu guru sareng baturan sadaya anu dihormat, sakitu anu tiasa simpulin dugikeun, hapunten bilih basa nu kirang merna lalapna, bilih kalimah nu teu raos kana mana. Pamungkas akikah teh nyaeta bisa dilaksanakeun di poe ka-7 pas budak lahir, atawa poe ka-14 atawa poe 21 atawa salila budak can balik. Hukum nage sunah muakad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.